Rubbama fatahalaka baban ta'ati. Terkadang Allah teh mukakeun panto taat ka urang, tapi Allah teu mukakeun panto kabul ka urang sadayana. Dibukakeun ari panto taat mah daek sholawatan mah dan barang mentak hayang beunghar dina malam Ramadan hate we dibuka teh beunghar mah. Ari batur malam Ramadan bagi beunghar ari urang bagi ribu we bagi ribu urang. Terkadang dadeunya domba kabeh berarti. Urang ngaji ka malam Ramadan geus dibukakeun fatahalaka baban taati daek malam Ramadan teh nang Allah dalam utang jelema lain gitu kan. Bahkan terkadang jelema jadi cara puasa malam Ramadan tanaman salawatan bid'ah dari benar kamu nu pimpinan budak leutik bau pejuh dan lain sebagainya bicara luar biasa ngaji we Allah teh ngiringkeun gitu kan. Nah dibukakeun ku Allah barakatan ka dieu mentah yang beunghar nah acan dijabane rubbama memang kitu cara Allah ka urang sadayana. Wa ma fatahalaka babal qabul geus dibere daek sholawatan tapi menta hayang kabayar utang can kabayar keneh. Wa rubbama qada alaika bizanbi fakana sababan fil usuli. Terkadang urang teh nyieun dosa tapi eta dosa teh jadi sabab jeung urang karena ngebersihkeun sakabeh kotor-kotor nu aya di hate dohir batin urang, maka sabab eta lah Allah ngadamel tangga usul ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngatos-ngatos sakieulah urang nuturikeun. Ibu bapak rahimakumullah, sering kuring di jadi urang di konsep deui mudah-mudahan disederhanakeun kados kasadayana. Manusia hidup di dunia dek anu alimil ulama, dek anu di luar ulama, bade pengusaha, bade pedagang, pejabat, santri, kiai dan sajabana. Eta teh hirupna urang adalah sebuah arus perjalanan. Intinya seperti dengan usia kuring diucapkan ayat Al-Quran di Gusti Allah dan sapane ayat mana teruskeun Alhamdulillah yang nasyumanarrahim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala teh baheula urang maot terus hidup ke urang bakal dimaotkeun di Gusti Allah bakal dibangkitkeun di Allah Subhanahu wa ta'ala berarti harus kehidupan urang teh kabeh nu aya di dieu ngaji ibu bapak urang kabeh berhadapan jeung arus kenyataan nu bakal maot kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihajat teu dihajat, di pikiran tadi pikiran, di ilmuwan tadi ilmuwan, urang pasti kembali deui ka zat nu